Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi nyungkeun hampunten Bapak Kepala Sekolah miwah Bapak Ibu Guru anu dipihormat. Anu kusim kuring dipikahormat nyaeta para tamu undangan, para wakil sareng rerencangan sakola anu kusim kuring dipika cinta. Langkung dipayun, hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Gusti Nu Maha Suci. Anu parantos maparinan kasehatan jasmani sareng rohani dugi kadenget ieu sadarek sadaya tiasa ngaluhun uleman simkuring dina acara perpisahan kelas salapan. Kadua, mugia salami salawat salam mugi tetap dilimpahkan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi acara perpisahan siswa kelas salapan dikawitan ku maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.